Teh, siburan aya. Teu aya, nek naon dan? Aya eueuh. Ih, di bejaan eueuh degleng. Hah, nasi padang. Oh, siburan meuli nasi padang tah. Astagfirullahaladzim, di bejaan eueuh malah ngomong nasi padang. Teu jelas dia mah. Ih, teu jelas amat. Teh ningali si Endan. Duh, kaja sepoi mah teu ningali. Oh, nya tuh hari teu ningali mah. Muhun, emang kemana gitu? Kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Ih, dia dong Medan. Nanya ongkos kana aing kituan. Nya hampura hilap teh. Nyari teh mah. Ih, zaman kuan mah teu jarang las. Dia ke kamar tas di mana, Ham? Entas naong pamajikan, nek naon dia. Dia letik-letik ngomong nama pamajikan bae. Dia mananya bae jeung kana aing, dong wartawan bae. Ting, bating aing nanya gitu doang ge disebut wartawan dia mah. Bodo amat lah. Ham, dia di mana? Di kamar mana lo sih aing mah? Ham, dia ditanyakan. Kusaha. Saha gitu ngomong. Aing ge ngomong kitu, dia nabe mah torek. Dia hayangna ditanyakan ku saha. Ih, dia teu jelas amat polongo. Lain cenah lain beja. Aing keur penting nonton bola, si bape menang dia mah. Pusakmat ngomong sorangan bae. Hau kumaha dia bae? Kamana dia? Aing ngomong can anggeus ki wakal leumpang bae. Ripu sayang. Hamdan dek mana? Dek balik. Dek naon dia balik? Dek nyusutan indung dia. Asal bae mun ngomong. Pugun aing ke kamar teh nyatu. Ribu sakmad. Sayo antar aing bae balik. Oi, dia di mana? Ari di atas di mana? Aing kemah dia na eueuh. Di atas di mana Han? Aing tadi ka imah dia eueuh. Ih, aing mah serius dia. Dia kenaon Han di dia? Aing keur ngalamun. Dia kadeulina dong keur ngalamun. Ya Allah, dia cek aing ge aing keur ngalamun. Geus ka jalan yuk ngangin. Geus lah ayo. Gerah heula bae. Aing nangguan di jembatan. Oh. Iya. Wara rese amat ya si Burhan. Nungguan di tadi. Wih, dia kenal di dia. Wih, Kang, tas di mana dia? Tas di jonggol. Das, jauh amat ka grogol. Bisnis tah. Aing capek lamun ngomongin dia mah. Oh, Kang, urang nangguan si Burhan, ndek ka jalan. Dia belah. Wih, hebel amat, tas dandan tah. Aing tas di kita ku indung aing. Dia tas dicarikan ku indung dia tah. Meureun diam dandan laju, budak indung dia beak meureunnya. Geus lah ayo berangkat ulah ngoceh bae. Han, ieu bakatna motor paeh moal. Tinyaho ieu aing gedan. Naon? Tinyaho aing gedan tinyaho. Orang ngabah sebetah ka Ciomas. Geus lah ayo gaskeun berangkat. Waduh, kumaha jeung Han momotorna.
Ngoli motor. Woi Dan, tulungan Dan. Woi Dan, tulungan. Woi. Woi salah woi. Waduh, musibah aya bae ieu. Kan Geus kuduna merenang ieu urang musibah. duh, ari kieu carana moal jadi ngebaso.